Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para wargi sadayana patepang deui sareng kesim abdi. Mudah-mudahan sadayana sarehat wal afiat. Urang lajengkeun kana tasrifan kana pangaosan salajengna nyaeta dina kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis Fisarhi Lubabul Hadis halaman 18 anu teu acan aya logatan anu katinggalin logatanana mangga logatan deui anu hayang terang kana bab-bab sebelumna pangaosan sebelumna dina kitab Tanqihul Qaul aya dina playlist tinggal pilarian wae nya ti bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 bikin ka bab 7 ka bab 8 dina bab 8 urang kawitan wae sebelum dikawitan urang hadoroh heula supados diberkahkeun ilmuna sareng mudah-mudahan urang kenging syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wasyuhada'i wassolihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususon ila ruhi syabul qadi ajilani ususon ila ruhi syanawawi al-bantani usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat ala hiya'i minhum wal amwat lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkeun pulpena. Al-babu tasi'u ari bab anu kasalapana fi fadilatis sholatil jamaati eta tetep dina mertelakeun fadilahna salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah sareng katampi ti Abi Hurairah radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka ieu Abi Hurairah. Rodia asalna rodiwa tukerkeun wana kana iya elatna lisu litaruki hawas wan kisari maqoblaha jadi rodia yardo ridon wa huwa rodin wa dzaka mardiyun irdo latardo mardon mirdon tasrifan fi'il guer sohe fi'il bina nakis sulasi mujarod bab kaopat wazan fa'ila yaf'alu. Orang lajengkeun deui qala ngadawuh saha ieu Abi Hurairah qala ngadawuh ya Abi Hurairah auso kana basa auso Sur Abi Hurairah auso ngawasiatani ka abdi saha habibi kakasih abdi Rasulullah tegasna utusan Allah nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola teras ngadawuh ieu Kanjeng Nabi li ka abdi ya Aba Hurairah ta kana basa ya Aba Hurairah. Ya Aba Hurairah hai Abi Hurairah sholli salat anjeun. Pil amarnya sholli teh tina pil suasi majid warna awal. Bab kedua wazan fa'ala yufa'ilu sholla yusolli tasliyatan tislaan sholaan musollan wa musallin wa dzaka musollan sholli la tusolli musollan pil bina nakis sarua cuman pil bina nakis suasi majid warna sani bab warna awal bab kedua. Sholli salat anjeun ma jamaati sartana berjamaah walau kuntal jeung sok sanajan bukti anjeun jalisan eta anu diuk. Tah jalisan jadi khobar tina lapad kana waqwatuha jadi nasak jadi dibacana jalisan teu jalisun sok sanajan logatna eta oge sok sanajan jadi khobar ge teu diropakeun. Sholli salat anjeun ma jamaati sartana berjamaah walaupun ta jeung sok sanajan bukti anjeun jalisan eta anu diuk fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah taala bari mahar Gusti Allah yu'ti eta mere Gusti Allah ka anjeun bikuli sholatin kana saban-saban salat ma jamaati sartana berjamaah sawawa khamsa kana ganjaran 5 wa isrina jeung 20 naonana sholatan sholatna.
salat anjeun barianan berjamaah sok sanajan bardiuk Allah mere ganjaran karena setiap salat karena 25 ganjaran fil ghairil jamaati dina lian berjamaah. Qala ngada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati ari kaunggulanana salat berjamaah ala sholatir rijali eta ngelehkeun eta tetep ngelehkeun kana salatna hiji lalaki wahdahu bari sahijina ieu si rijal khamsa wa isrina eta 25 naonana darajatna wa fadlu sholati tatawu'i jeung ari kautamaanana salat sunat fil baiti di imah ala fi'liha eta ngelehkeun ieu migawena ieu salat sunat fil masjid di masjid ka fadli sholatil jamaati sapertikeun ngelehkeunana kaunggula ka fadli sholatil jamaati sapertikeun kaunggulanana salat berjamaah ala sholatil munfaridi ngelehkeun kana salat sorangan. Jadi bagusna salat sunat mah di imah. Bagusna mah gitu. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati ari salat berjamaah tabdulu eta ngunggulan ieu salat berjamaah al salata padi kana salat sorangan bisab'in kalawan 7 wa isrina jeung 20 naonana darajatna 27 derajat. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholawati ari pang utama-utamana pang afdolna pirang-pirang salat indallahi taala dina mungguing Gusti Allah taala salatus subhi eta salat subuh yaumul jum'ati dina poe Jumaah fi jamaatin parianan berjamaah. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman man arisaning jamana sholat anu sholat ieu si jama sholatas subhi kana sholat subuh fil jamaati barianan berjamaah summa jalasa tuluy diuk ieu si jama yadkuru anu zikir ieu si jama Allah taala ka Gusti Allah taala hatta tatli'a sahingga bijil naon asyamsu panon poe kana tah bukti lahu eta tetep ka ieu si jama satrun ari tutup-tutup minan nari tina sini neraka wa bariun jeung eta lubar minan nari tina neraka bebas tina neraka. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajama nu salat subuh berjamaah tuluy diuk ieu si jama teh zikir nepikeun ka bijil paran poe ta jelema teh tutup-tutup tina neraka jeung bubar tina sini neraka. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatur rijali ari salatna lalaki fi jamaatin barianan berjamaah tazidu eta tambah ieu salat ala sholati ngelehkeun salatna ieu si jalma wahdahu bari saijina ieu si jalma khamsan kana 5 wa isrina jeung 20 naonana darajatna. Faida sholatul di mana-mana sholat ieu si jamaah kana ieu faida sholat jeung di mana-mana sholat ieu si jamaah kana ieu berjamaah biar di falatin di tanah sampalan di tanah lega di tanah tegalan atau di lapang fatamma tuluy nyampurnakeun ieu si jalma wudu aha kana wuduna ieu si jalma wa ruku'aha jeung kana rukuna ieu si jalma wa sujudaha jeung kana sujudna ieu si jalma balagot tah tepi naon sholatuhu sholatna ieu si jalma khamsina kana 50 naonana darajatna. Wa qala atamma yatimmu itmaman fahuwa atimmun wa zaka atummun. Wa qala jeung ngadawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manarisaning jalmana adroka eta anu manggihan ieu si jalma al jamaata kana berjamaah arba'ina kana 40 naonana yauman poena kataba tah nuliskeun
Sa Allah Gusti Allah lahu eta tetep ka si jalma baroatun kana lulubaran minan nari tina neraka. Baroatan kana lulubaran minan nari tina neraka. Wa baroatan jeung kana lulubaran minan nipaki tina kamunafikan. Salat jalma berjamaah 40 poe teu pegat. Rasa maghrib bisa subuh terus 40 hari. Jamaah eta dibebaskeun ku nuliskeun Gusti Allah kata si jalma lubar tina neraka jeung lubar atau bebas tina kamunafikan. Wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisan ing jamana sholat anu salat si jalma al-bardaini kana salat subuh jeung asar barianan berjamaah. Dakhala ta'asub si jalma al jannata ka surga bi ghairi hisabin kalawan tanpa hisab. Wa qala jeung ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manarisaning jalmana syahida anu nyaksi ieu si jalma salat jamaati kana salat berjamaah. Katabata nuliskeun saha Allah Gusti Allah taala bali mar Gusti Allah ka ieu si jalma. Zahiban dina waktu inditna warojian jeung dina waktu balikna asyara hasanatin kana 10 kalusan. Wa maha jeung ngalebur Gusti Allah taala atawa ngahapus Gusti Allah taala anhu teu si jalma asyara sayyiatin kana 10 kagorengan. Kana 10 pirang-pirang kagorengan. Wa rafa'a jeung ngangkatkeun Gusti Allah lahu ka eta si jalma asyara darajatin kana 10 pirang-pirang darajat. Wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholatah henteu sampurna sholat li hijaril masjidi pikeun tatangga masjid illa fil masjidi angin di masjid. Wa qala jeung ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati ari salat berjamaah rahmatun eta rahmat. Wahia jeung ari ieu salat berjamaah khairun eta leuwih bagus mina dunia tibatan ieu dunia. Wa ma jeung perkara piha anu tetep ieu ma di dunia. Jadi salat berjamaah lebih bagus ti dunia jeung eusina dunia jeung naon wae anu aya di dunia. Wa jamaatu jeung ari salat berjamaah rahmatun eta rahmat. Wal furqatu jeung ari perpecahan azabun eta siksaan. Al babul asyiru fi fadilatil jum'ati wallahu alam bissawab.